Kayaknya ayeuna orang geus aya di tempat bebaturan memang ke tempat kumpulan di dia supaya ke OTW bareng kan itu. Nah, sebenarnya sih orang teh ke Bandoa, cuma ya aya nu bareng kali itu bebaturan satu perengan geus main bareng oge supaya lebih rame di situ. Nah, jadi ayeuna orang keur nungguan bebaturan keneh. Masih nungguan yang sigana kedendi lah. Kedendi kita makan sampai trek. Lapar cuy. Oke, jangan lupa kita akan berangkat. Quick, tunggu kami. Oke guys, sekarang orang ngarek mangkatnya jeung bebaturan KB. Jadi kedeung rek mangkat cenah mah arek ke Bandung, tapi teuing ka mana ka Bandung. Pokoknya tuturkeun we nya. Tuturkeun perjalanan orang ayeuna. Oke, mantap. Siap. Jang, kudaon Jang? Jangan diaya. Jang, kudaon Jang? Jangan diaya Jang. Ini orang terkini cara Bandung so mantap bisa. Tempola status tahala pura tempola. Dari karunya jahat gede. Kurang mending tungguan di jalan cenah ge. Kurang mending mau bedil. Hari mau diajakan atau ngajakan sama ini. Helm. 1, 2, 3. Arah sengaja. Jadi sirik-sirikan ya teh, handap dong. Iya kemana cuy? Istirahat heula atuh, capek gini. Aduh, kayak foto liburan lah, Umbe. Bisa kedeng di tepi sekitar aya 15 menit deui lah. Mantap pokona mah. Sakedeng di tepi. Ke mana teh?
Rangkap Pandayan. Bayar barat. Kodrat mana kodrat? Bisa weh, tungguin aja kamera naik. Ya orang geus tepi di lokasi Bukit Moko Bandung ya. Orang geus tepi ternyata di dia rame pisan coy. Yud. Sabar. Poe teh. Sabar. Apa ya kalau kuno borem ya namanya? 350. Tadi dihandap geus mayar 20.000, ayeuna mayar di 25.000 kan edan heuh teh. Kan edan. Ya, bocah saurang. Jadi geus beak gocap saurang ayeuna teh urang rugi ulin teh. Ulin rugi pa ayeuna. Bacot. Aya Kita kasih jeung aing, kita kasih jeung aing. Ka Ciwidey lain. Kamu Ka Ciwidey. Pak kita. Ah, dibayar deui. Lah meja kan emang mall. Riba. Perjalanannya gila, masuknya juga gila. Bohong, bacot, bohong. Nitip nama, we bayar nama. Ya Allah. Nah, kita lagi nanjak terus nanjak, ningali pemandangan mantep tapi capek. Pemandangannya akhirnya tepi di arah camping anu teuing ieu miringki sarena marudah ngagulit ti kana. Mana ieu korolong? Iya. Ya, urang ayeuna geus aya di naon ya di Bukit Bintang di Bandung. Mantap. Sama menit deh.
selamat tahun baru Jakarta. Tahun baru Oke, selamat tahun baru. Semoga di tahun orang enggak. Selamat tahun baru. Oke, Happy New Year, Happy New Year.